ini parah nih. Aduh, ieu kai euy na kumaha teuing nya kalau ka sarirungan kieu ya mobil-mobil acan ngaliwat. Nah kunaon bajek? Beakeun bensin, Pik. Naik ka mana, Pik? Rek neangan mobil tuh rek muat suluh kalau kagak sarirungan gitu. Kasahanya? Oh, eta suluh no, Pik. Yo, biasa mah si Bang Doyok. Ini tuh tuh. Sok ketem di Palapatan, juk teang gila. Oh, atuh bah. Kurang di tangan nanya. Heeh, jog dari Palapatan di dinya. Siap. Siap. Capek euy. Oh, si Opik. Yo kai ge sarirungan kieu. Kai mah jual-jual atuh. Yel, capek. Kemana pomini atau jauh keneh ya? Padahal mah jual we ka si Mandoyok pan sok melian oge kai si Mandoyok teh. Alah, geuning itu siga mobil si Mandoyok. Tapi si Opik neangkan itu. Ayo. Ka mana Mandoyok? Lobaan kieu euy. Urang ek muat kai di girang biar teh meuli kai tah. Ek muat kai. Sekalian sia, aing ge jual ya. Lumayan, tapi kagak selukutan. Ku aing teh dijual-jual ka pohoan Mandoyok. Jir, Pak. Lumayan loba, Pak. Ih, heuh atuh sekalian. Nambahan lu itu, Pak. Heeh. Ek dijual sabaraha mang, Gek? Lah, aing mah sabaraha we aing kapren mah daripada bulukan kieu tuh sarirungan. Enggak sok beuli we sadaekna. Tah, aing paling ge ieu mah. Paling 100.000 aja sah. Heeh. Heeh, geus we. Kop. Angkut anjing 100 oge bae. Oh, atuh ya. Aing teh moal duit. Aduh, pas-pasan aing yang meuli udut tadi namanya. Tah. Heeh, nuhun pisan. Sok we puat langsungnya. Heeh, sal mobil karep pun satik Kang Parwat. Aing geus meuli bensin ya, beakeun bensin kadinya. Heeh, katurunya. Nuhun sami-sami Mandoyok. Sal deuleu ya lumayan euy loba. Buat, karep pun satik mobilna. Heeh. Buat atuh. Harap tadi tuh. Ieu puatkeun naon? Gas. Puatkeun heula lah hiji kan. Ame mang bawa sekalian ka pabrik. Yuk, taruhnya muat yang muat. Buat apa sore? Sal, sal. Ang ilang kananya. Ayo pajalan euy, teret euy. Oh, Ini lah ya. Iya, anu apa lagi? Sal. Kebeneran Kang Doyok. Wing neangan ka girang, are kita muat kai, nah ye geuning geus dipuatkeun cek saya. Ji. Mang Opik, pan urang ieu teh bieu ka karameuli. Ti Mang Jek ayeuna ge. Nah meuli timang Jek kumaha? Apaan ieu teh kainu urang? Urang bieu balik ti girang tas nyusul tanyangan mobil. Alah, baru ku sorangannya Mang Opik. Nah kumaha? Anjir. Wah. Si goblok aki goblok ku aing sia kepanggih ku aing diwajak sia teh Mang Jek. Ya. Kieukeun tah. Turunkeun deui atuh. Sok turunkeun. Tarurunkeun deui ieu urang mah teu nyaona naon ya. Beda kainu urang. Sal turun kita. Wang moro aki-aki rapi we. Turunkeun. Alah aing kumaha ieu? Kai batur dijual atuh. Faisal, gua watong boro Mang Jek na goblok ka aing nipu sia teh aya. Pasti di warung ieu geura. Lain naon ieu pelajaran ieu, ber pelajaran. Ngan ada deui ieu lamun teu beunang kieu mah. Heuh nama Aya buat narek-narek. Ayo. Si goblok ka aing nitu. Bawa tiap naik. Gus. Hah. Aya ku ngeunah. Duit keur bensin boga pulangna. Bensin pinuh. Nyesep dulu. Hah. Kalau hati senang, tiktokan anjir. Rayakan. Ajojing, ala ajojing. Ajojing, ala ajojing.
Ajojing, bukan ajojing, bukan bikin ajojing, ala ajojing. Aha, hati senang ya ajojing. Hah? Ya naon dia? Naon bener ya? Ya bener naon ya? Batur itu jual kain-kain. Goblok ibu. Ya itu. Goblok kain batur itu jual sedang. Makan. Wani ngejual kain batur. Sudah naik mah ka pendak goblok deh. Kampuratu man loyok. Bang, Amaneh burik tas di mana burik? Kalau di kebon. aing kerenangan manuk, Bang. Ari abang ke mana maju ke kebon? Aing kenangan supa burik. Abang nengan supa, ai gitu melak di kebon. Hante kayak dek tamek neangan we aing masukan aya, masukan manggi di kebon kan. Aing gitu sia melak manuk di kebon neangan manuk segala. Aing mah Bang temelak oge geus meunang di kebon Mang Mimin. Nah, ada kalaka dicarekan ku Mang Mimin teh. Nah, atuh sia malin ala kan. Nah, sieun-sieun teh ku Mang Mimin sia mah. Lain ala kan alus manuk kitu mah. Padahal Bang ku aing jadi ala, ngan ngomong eta cek Mang Mimin teh. Lak aing cenah. Alah, manuk naon burik? Manuk dudut Bang anu suarana teh. Ku. Aing jaga dicabak cai manuk teh. Alus anakna oge na. Ada kalanya rek ka aing cai oge. Eta manuk aing cenah menang melak. Hah, sia mah belogog pisan atuh beunang dibobodok ku Mang Mimin kan. Manuk mah kan. Oh, taraya nu melak manuk di kebon sia teh. Ah, sia dibobodok ku Mang Mimin sia mah kunyuk. Ajig teuing. Berarti Mang Mimin nipu ka aing. Ajig mun geus sigalain kolot pisan Mang Mimin. Awas ya Mang Mimin mun papanggih ku aing didodet mun asa-asa pokona mah. Ieu sampe euy. Sampe jeung kadinya ieu, Mang. Ngomong kasih kalinya tak tukang. Aduh, aing ge lamun bisnis sampo mobil aya lah ka nganggur wae euy. Ngesian aing. Loyok, naon dia? Lah aing keur kieu wae, aing keur nongkrong. Kenapa sampe ya? Oh iya sampe. Heeh. Anu saha? Eta jeung ngasian ka dieu teh ka imah ieu. Oh anjir, jadi supplier sampo anu mah. Oh iya, pabrik sombring. Heeh, jeung ngasupeun ka dieu. Aing meuli butuh ya. Moal mahin jeung ka tukang. Atuh buru ieu. Tah, aing Si beli sakarung. nyarekan. Geus, beli sakarung ku aing. Si nyarekan kumaha bae. Bejakeun mah da. Heeh lah keur teh maksa mah teu beunang sandi omongan. Teu lah aing geus balik. Dan balik saya teh berat teh Badoya bantuan heula aing. Aing hayang ngising teu kuat teh wae. Oh, si Badoyok aing berat. Heula eta nu saha pesanan batur padu wae. Abi meser bieu mang teh si Mang Doyok. Kita mah sampe urang aya sampe Mang Doyok padu wae. Tunda nu batur. Hah? Jadi lain nu si Mang Doyok? Anjing si goblok paingan dibere duit tuluy keres. Bebeja elek modal. Aing 100.000. Layang. Anjir, bareng ngeueuh deui. Badoyok, susul ku aing kaliang cocopet oge. Mang Jack blugak belagu ka aing ngaran meuli sampo puguh sampo batur. Hakan dasar itu saya bu aing bawa aja ngadepo. Mangga seduh kuatnya lapar pisan. Iya. Ih, aing lila pisan tukang bengkeng pisan ngakah. Ini ayam teh seueuh. Aduh, gobloknya yang kieu deh we. Aduh, si kunyuk mie ayam aing kunyuk. Goblok. Anjing. Oh, bunga. Nami ayam aing dihakan kan? Nami ayam aing yang dihakan? Mu aing mie ayam yang kena dihakan. Siap kunaon? Lu mana yuk? Ngomong.
budang si kunyuk, budang. Aduh, si kunyuk, budang.